poe ieu ayeuna urang rek ngabacaan pertanyaan-pertanyaan anu diposting, anu dikomen ku maraneh di YouTube. Tah langsung yuk. Nah, domba galak bisa jadi cicing di usapan ku bule. Kumaha atunya? Kita mah CS, guys. Tuh. Soalnya domba ge apal aku teh pecinta binatang tuh ngabujuran wae kunaon sih. Hei, ulah ngabujuran. Kan dia muluna tah gitu. Bager si albino mah tuh. Soalnya binatang tuh biasanya apalnya nu mana nu resep ka binatang gitu. Jadi apa? Jadi bager gitu kan. Jadi kudu mun hayang dibageran ku domba kudu resep ka binatang heula gitu. Kalau Neng Fabi punya domba nggak di Jerman? Tegaduh atuh kumahanya. Sok atuh nu hayang nu mere